Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya. Rampes. Bro. Tepan Kristen. Channel Abah Caca. keren. Nyikarsi. Nyikarsi. Ngomong-ngomong kan Kumaha, nanti Toy? kita geus aya di rumahna atau di bumina salah sawios tokoh seni buhun. Oh. Anu jenenganan teh Abah Abah Isar. tika jauhan jika Roma Irama tika deketan jika turun teko kenyataan bang kenyataan apa perlu diatur nubruk teko kebijian beda dari bang nyikar sih sarang Mang Otoy Gemol lin ibarat ieu manuk anis ieu manuk naon bah eta teh manuk cakake tuh bener manuk kakek bener bah bener dah mirip bah bener bah bah ite memang obrolan hayang ngobrol jeung Abah sebenarnya di sekarasan mau Mang Otoy ge mau disarang kunyi kasih ge mau janggeulis campernik Abah anu menang menta ting si hapo deui bah tah ayeuna teh ngobrol ieu mah dinas bah ieu sok ngawitan ngadeg seni Abah anu dipupuhan ku Abah ieu tahun sabaraha Abah aing ngawitan mati budak nya Harus tah nikah. ade dieu keuna tahun 86 gitu peseni teh Tapi Abah eta langsung ngadamal grup gitu. ini langsung ada resep gitu nya Oh. abah memberenang ti bapak teh turunan beda jeung turunan Oh. tiru rupa Kumaha? turunan Aing kesina bah yang buar ngabuar ari turunan mah yo indung bapana tukang ngawi ke anakna bisa naheula bener Pak ari tuturunan tuturuti ibarat kita lamun alus tara kapalang lamun bareng tara kapalang eta sina tuturuti anu disebat turunan terus nu hiji deui bah eta teh sina diturunan Hmm. ari sina diturunan guguru ka si bungsu Bandung eta diturunan pangarti gitu eta nama oi sina teh jadi Abah mah bisa seni teh turunan aya turunan ti bapana botak ka anakna ge bersih ya Oh gitu Pak biasa siniran oi nuhun Pak Salinas terus lamun lain kok itu tahu kade diram buruan itu Punten Pak saya ngomongin Abah saya maksud teh oh jadi Nyaga gitu sena. nya Bah nepi ka kiwari resep terus teh nah mana taruhikeun sok kumaha raneh euy dakwah mah geus kolot kitu oh gitu nya Bah naik seni salungna naik jaiponganna sok taruhikeun Tah. barangna nalika Abah ieu nuju naon kitu nuju anom keneh nya Bah atawa Abah keur ngora keneh tah mungkin baheula teh Abah teh kungsi meureunya marema panggung setiap bulan anu bulan anu anu teh kapake marema panggung gitu baheula jol ti ditu jol ti dieu tah kitu nya Ari baheula sakali manggung Abah keur zaman baheula dibayar sabaraha Abah? Sagrup teh Bah. sagrup Heeh. Kur baheula Bah. keur baheula mah ukur 500 500 naon Bah? 500 perak 200.000 gitu cek Bau. berbau gedena eta teh atok 500.000 keur sagrup eta Bah. keur sagrup Aduh eta. Ai di sagrupna ya sabaraha urang? sagrupna teh aya 12 13 gitu Ulah deketing masa etik Bah itu. mana nu ada teh Oh, Abah tadi Ih, grup kumaha ka mana ieu? pilih Bah mohon. Tas kumaha Bah? Hah? Sagrup teh 500.000. nya IT payun Bah terus aya sound system saperti ayeuna sarangih Bah. acan ku sorong ieu we baheula mah geuningannya tah Nya ayeuna mah baheula mah kitu di panggung teh Bah ku patroma atana pipunan ku ku patroma baheula mah Oh. tah ku patroma ngeut parum patroma teh ngarobet eta euy ngarobet Oh, tah. Gini cunihin ayo nya. Ayo we. Ayo nyalon bae. Kumaha? Nyalon teh di jero kawin. Asup teh di kitu-kitu eta kan muncul di jero kawin teh. Ngarah naon teh Bah? Ngarang dia ka urang. Goyang-goyang muncul batu euy da kitu bae. Baheula mah teh. Da geus katingali. Dikasih teh geus katingali aya nage. Abah Isar mah ieu teh termasuk karakter
seorang laki-laki yang disebut tua keladi. Ah, gitu. Semakin tua semakin loba daki, jarang mandi. Dari kalau peyung kasapan pasti babakan deh hayamna. Beki kolot bekinya sok beki rea hayangna kitu. Eta kepeletekan teh nya. Bener. Kayak bari itu malas bae ieu teh namina teh grup naon apa teh? Seni calung Gupai Wargi Gentra Rahayu. Nah, Gupai Wargi dulur Rahayu Salama. Gitu lah kumpai bawa bili anu pergi hiburan sok beureun abah ge masih kena nampinya bah. Nah, gitu nya. Ya, di antarana aya naon wae bah grup teh bah teh naon wae di jerona grup ieu teh bah bener aya teh. Calungna nya bah. Calung aya sok. Nya terus Sok net organ namanya. aya Rupa tukang kenang teng tilu. Pan agara tau banyak ge anu hayang ku organ ieu ngangkat tuang hayang. Mosok sok kata ieu teh laleur maksud teh bah. Terus bah anu tukang ieu kapali dia bah ngobrol sareng nyikarsi gara bah sabar saoseun. Abah ka dieu ngobrol sareng nyikarsi kali-kali. aya naon kasih. Heuh eta ngobrol jeung abah jeung nyikarsi. Jadi kumaha sok taros kan iraha gitu manggung jeung nyikarsi milu gitu. Nya iraha manggung. Nih, Tuh aing teu basok sok abah jong-jongna ngobrol mah. Bah biasa ieu tapi. aya kan kieu. Oh, mantep bah. Pasok teh heula deh. Oh, nuhun bah, duh. Tah ieu Enak euy. lebihan ngobrol jeung si abah bisa, leuwih ibarat ngobrol Mang Otoy ge mau jeung Emel. Kade kasih. Nubuhan ka Mang Otoy ge mau. Yo, ngarang-ngarang pimpinan kudu aya kumaha. Apa ieu di pimpinan? Nya apal bah, di antara saha wae bah. Ngarang pimpinan teh hiji kudu jadi pemerintahnya ieu. Leres. Hiji kudu cager. Leres Dua bah. bager. Nya Tilu pinter. Teu. Opat singer. Lima teh jaya bernyakuan duit anu di maskom kade teh jaya. Teu meunang teh. Teu meunang kade euy teh. Jadi pemerintah seperti hiji. Hah? Anu jadi pemerintah kudu aya seperti hiji. Nya kudu loba Kade kasih kudu apa maneh? Kade sih, tak kudu apa. Hiji kudu alus gogol. Leretah deng Dua tagong. Tuh. Tilu ngantong. Terus Opat gogobrong. Tuh. Lima rampok. Siapa? Ayeuna ngalorobana teh rampok. Bener. Wah. Aduh sebentar. Aduh ya kasih. Cikeur atuh teh. Bener bisa sok apa sih ngobrol lah. Aduh, Tak gitu nya, Pak. Bener jadi kumaha cek abah tadi Pak pimpinannya kudu aya. gogog, tagog, mantong, gogobrong, rampok kan rampokna. Kade ulah mali di sih. Moal sini kolot-kolot teh kan hareun mah. Moal. Kurang simpen adi Iya, ge. gitu. Amankeun. Oh, jadi gitu nya, Pak. Alhamdulillah nya, Pak. Tapi di abah Mang Otoy ge mah ngaraos reueus jeung Nyi Karsi. Abah dina Yuswa tuh sabaraha tahunan kepala sabaraha. Abang mengora kene karolot kene man. Aduh. Abang kene sekali. Simpen abang kene kakak bogor sih mun dibayan. Abah mah sok sarajan cek paribasa Abah. Oh Yuswa Abah teh tos kepala sabaraha, Abah? Abang mengkere seeutik mun aya 8 tahun. Tuh. 8 tahun. Geus 8 tahun umur Abah teh. Leuwihna sabaraha, Pak? Hah? Leuwihna Aleuwih nomor aya 70 mah. tuh. Jadi 70 salapan aja, Pak. Arek bener Pak. Tapi Abang masih kene. Jam-jam sehat. Oke, eksis Abah dina ngelola senina, Bah. Lumayan alhamdulillah, Bah. Itu benar-benar jadi motivasinya, Bah. Pun seni-seni itu saya Bahnya. Mulai aya paribasa geuning, Bah. Seni urang teh ulah ereh ku seni deungeun. Gitu kade. Bener, Bah. Kade kasih ku apa aman. Tah, nya kasih Kade ye. ngikeun ye kolot. Nya cek kolot mah geuning. Kade cenah seni urang teh ulah kali ini ku seni deungeun. Kade Omah teh, Bah. Ya paribasa nya, Bah. Mantap san aduh ampun Bah, Ada beda deui, Pak. aya paribasa jati kasilih kunaon teh geuning. Jati Junti. tah dan nyan Bah. Jati kasih ku si Udin, Bah. Mas Udin teh buka grup band, Bah teh. Si Udin. Oh, bener nyaho. Alhamdulillah nya Bah nya. Bah mudah-mudahan atuh Bah. Lain kumaha eta sorana kendak jeung sorana tarompet cek maneh. Ah, teu apal Bah terkarek Apal kasih maneh teh? Henteu, Bah. Dina dagu tong ngeret dengekeun bari ye. Kumaha? Cik Bah. Bari ye teh ngarompet teangan. Cik tarompet. Ngegas cek tarompet. Ya bener. Maksudnya teh teangan naon, Bah? Cik sorak tarompet mah dari Oh, kan dengekeun Bah. Coba kecrek emprak cenanya. Iya bener, Bah. Ieu teangan ku eta deui. Temalan Ku kenang. Ka irung ka bapak, temal ku gong gede kanu agung. Tah mana kade kudu inget Jadi euy. cinta kumaha hardina Bah, tak jerokna eusina Bah. Kayak apa? Hah? Jadi
makna dari semua. Makna dari semua itu teh artina naon, Bah? Cenah ku Abah kenang teh kumaha teh, Bah? Prakop itu pangdeung. Nya, tata. Kaidung ke bapak, pada teh mah ku gong teh kanu agung teh mana, kade kanu agung teh ulah poho euy. Oh, gitu. Ade ulah poho teh sing gitu nya. Teh malah ku kecerek teh macam Emprak. Aya cek sareng, laksanakeun, emprak. Kaidung ke bapak teh malah tamu kanu agung. Teh kade kudu apa di dieu teh euy sing teh. Bener, nya mah geuning aya hartina di sini teh nya mah. Nya aya bisa dikieu kita beureun bacaeun urang beureun goong eta. Kecerek bacaeun urang, nang nengnong bacaeun urang. Bacaeun kene. Apa kanu dong? Teu apal, Bah. Nyai kasih deui. Apa teh? Henteu. Dong. Nu apa kade tah dong aya hartina kade. Ieu mah Bah lamun kanu bakso tahu apa hal, Oh, Bah. mana teh? Kan dong Bah poekeun. Ada tinggal nyukur kan. Nya seblak Bah tina suku ucing, ieu resepun, Bah. Takut nu leutik teh geuning. Kumaha? Intip cenah. Tah, ieu masalah ngintip kumaha Bah tah? Aja anu kadua. Tong. Bener. Aja manu kitu sia teh. Ayo tah Pak. Tong. Aja nu katilu. Embung cenah. Bari ngaliasnya. Aja nu opat ablemkeun. Bari ngablemkeun eta mantang ingin. Aduh alhamdulillah. Ya, sok sanas bari heureuy Nyi Karsi tapi memang obrolan antara Mang Oto Jemol sama Nyi Karsi, ya aya bakaleun urang rada munal oge nya. Nya, nanging hapunten Abahnya kitu geuning Bah, Mang Oto Jemol jeung Nyi Karsi baru resep heureuy Bah. Ih, Resep heureuy habura Bahnya. Kan meureun nya Bah, anu dina nangis kaguar tadi Abah ngeunaan Abah ngabogaan hiji grup seni bukun baheula nya Bah. Nah kahayang Abah harapan Abah kumaha tah ayeuna? Kanggo kapayuna oge. Kahayuna. Abang mau kapayun mah yang euy. Cek abang kayak geuning tadi sisindiran tadi kolot bojong kaso, babakan hayamna beki kolot beki nyasa beki rek hayamna hayam teh dan daging hayam we berangakan kayak gitu. Lain abdi. Kan udah hareun wae ieu mah. Ieu maksud Hayam harapan mas lain harapan Abah ngeunaan dina seni ieu hoyongna hoyong kumaha ayeuna. Ayeuna mah sina de terulikeun ku barudak. Tadi deui. Geus karolot kitu nya. Pek taruhikeun. Penerus gitu ya. Bener. Nya bener. Karsih maneh ulah embung tah. Kudu daek. Apa maneh dinu eta ngalagunan teh? Ngalagu naon sontona Bah? Kudu apa teh laguan tuh? Maksudna lagu naon di antara Maneh hayang ka si Karsih. Bari kieu. Duh, asa heran. Kunaon loba pikiran. terus Bah? Ngalamun terus masuk belas ya. Tuluh Bah. Duh, bingung Aduh. antara senang jeung rudet, antara senang jeung rudet pajejet, pajejet berbenang kusut, hese dibenerkeunana. Duh, bingung Karsih. Hangka abi. Keun bari hapan meureun Iraha meureun nyapertikeun tah atawa panimu bagja tentrem adem ayem duh bingung. Ye, Nyi Karsi. Lamun ceuk nini Mang Oto Gembol mah kita lagu ngeunaheun. Sabab naon nini Mang Odih mah apan budeg. Ngeunaheun. Lemes sorangan Lain eta si Tete masa abang ngaliwat. Kok kitu Pas ngaliwat, abang teh ngaliwat. Apa itu? San mah lagu teh. Kedakungan. Cenah gitu. nyanyi. Mapalerkeun yo hate. Cenah gitu. Jahat teh. Dumadakan hanya Karsih ngantel bae. Hiji kemlas Supaya sanggup sae. mitina biji kudunan. Nu katawa kudunan di bojong loak pisan. Tadi dinya sarira mentangkeun toet. Bari emut temus rasa sumeleke. Yuswa geus 70 tahun. Sasauran sanaya pika isi. Soalnya masih kena lumayan.
Dasarang tersangka pikayong yunem hati rumegag asa-asa terpercaya Joget lah. batu jajan Capek. Capek gila. Biji kamlah Itinang hiji pudunan Kucing tadi Bener bah. Pinten anjing Urang bakal tepang deui Cak itu atau selain Lumayan sara-sara aja Udin. Abah Isar bener. Aduh nya. Ada satu rutan kasih Tah, yo. Salah. Turunkeun tah ka anak abah. Sorangan teh. Halus bah, halus bah. Ada satu rutan dah apa mangis popo sorangan geus eueuh Oh, gitu. Turutan kasih Kotoy kumaneh turutannya Tah meureun kieu bah, ieu mah da asa reueus kitu ningali abahnya. Tetap masih kene ketinggalan masih kene eksis semangat. Lain bodohan. Kayak meureun dikasih urang teh buka panggung teh tanggal sabaraha we teh? Tanggal 22, Tah. tanggal 28. Terus sabaraha? Salah deh gini. Lo 28 jika dituna lo kene. Oh, iya. Abah kerek ribon nya. Nek ribon. Rek ribon, heeh. Nek ribon abah itu panggung teh dengdek sabelah abah dipake ganjel. Alus deh hayang pisan pakai ganjel teh hayang pisan pakai ganjel kudu teh Kita gitu, Bang. mau nanti Bang Nanggung main pakai ganjel alhamdulillah kasih aing teh pakai ganjel Bener. ada sia Ayo, bah bener bah ieu teh Mang Otoy sareng dikasih teh sorona mah taku bah ieu teh bah. Heuh gitu teh ieu teh waktu dibagi-bagi bah. maka deh yang kasih ieu teh mana mah lamun ada teh ti kukur ngumukan sok cek maneh sok Sok. Itu kukur nguk-ngukan. untuk pinudahan jam we Untuk pinadahan jambe. si kotoy amuk-amukan teh dibere paes dage tak gitu sangka deh Ya bah. Tah bagi sebere. ah gitu Sakuan bah. sakuan kesakan kumaneh Bah, tadi itu ya bah. Bah, nuhun pisan abah tos nyangikeun waktu. Amin. Ya, dina sore ieu abah bisa ngobrol, bisa heureuy. Ku perantawisan abah Caca Sareng, Mang Otoy kemon. demon sareng dikasih. Katrat anya. Karena maaf sebutnya abah Caca channel sabar-sabaran sok. Oh, yang itu. Dari Aslinya Bah, alhamdulillahnya bah. Ku perantawisan abah Caca. sareng dikasih. Mang Otoy oge. Ulah hilap tadi ulah hilap. Oh, nya. Hey, Tong guys. hilap. Hey. Subscribe-nya. Dia. Komen, like. Nya hurungkeun loncengna. Ya pasti kudu. Hukumna kudu nyanyi kasih. Wajib. Kayak gitu. Engke aya. Da teu mayar. Deh, pintar. Aduh, tak itu nyambahnya. Mang Otoy Gemol bade pamit sareng Nyai Karesi anu geulis, Mojang Desa anu kapicangcap, ku batur jeung ku balarea bah nuhun nya bah. Bah, Mang Odi rek teras deui ayeuna teh ngabujeng ka salah jile tempat anu tos diagenakeun ku Abah Caca. Channel. Iba, pamit lah. Assalamualaikum, Mbak.